Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten bade nyongkolong kana waktosna. Abdi bade ngawawancara Bapak pikeun tugas bahasa Sunda. Mangga. Dina danget ieu nuju rame masalah virus corona di sakuliah dinya. Malah di Indonesia oge tos seueur warga nu katarajang ku virus ieu. Awalna virus ieu kadeteksi di Wuhan, Cina. Naon pendapat Bapak ngeunaan wabah virus corona ieu? Nurutkeun Bapak mah, virus ieu memang kalintang bahaya pisan. Malah mayit anu katerap ku virus ieu oge masih tiasa nepakeun ka makhluk hidup. Di Jakarta oge di daerah liana eta anu nolak pikeun nguburkeun mayit anu positif kena corona di daerahna. Warga khawatir bakal katepaan. Naon pendapat Bapak pikeun warga anu nolak mayit ti pasien corona? Sakedahna para warga ngagaduhan rasa kamanusiaan anu langkung luhur deui. Urang salaku warga sakedahna ngabantu para tim medis, relawan oge liana nu nyanghareupan virus ieu. Sanesna ti eta dampak naon deui nu dirasakeun ku ayana virus ieu? Perekonomian jadi turun. Oge pikeun meser kabutuhan rumah tangga oge sesah pisan, ditambi sababaraha kabutuhan oge hargina aya anu sakedik naek. Naon nurutkeun Bapak ngeunaan PSBB nu dilakukeun pamarentah? Pemerintah tos leres ku ayana ngaberlakukeun PSBB pikeun megatkeun rantai penyebaran virus corona ieu. Naon nu ku Bapak lakukeun ku ayana virus corona ieu? Salaku warga nurutkeun anjuran ti pamarentah pikeun tetep cicing di bumi, ngumbah panangan, saantosna nyepeng barang, nganggo masker, pami kaluar ti bumi, oge ngajaga jarak sareng jalmi-jalmi di sabudeureun. Hatur nuhun tina waktosna oge informasi anu parantos dipasikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.